Sampurasun, kumaha damang? Nepangkeun wasta pun endang manuara di program studi pendidikan bahasa Sunda FPBS Universitas Pendidikan Indonesia. Barudak geuning ngadamel animasi siga kieu teh gampil. Ku ngagunakeun aplikasi Canva, urang bisa nyieun animasi siga kieu. Saha nu hoyong tiasa ngadamelna? Hayu regepkeun video ieu dugi karengse. Anu mimiti buka aplikasi Canva, klik video, terus pilih ukuranna. Lamun tasebet, ganti backgroundna ku warna hideung. Terus di duplikatnya, duplikat halaman. Klik elemen, tulis background rumah, dipilih di grafisnya. Tah, saeus aya ukuranna disaluyupkeun. Pamiatos, ieu transparansina tulis remaja hijab, dipilih, diklik anu titik 3, terus lihat lajengna ukuranna disamikeun sadayana. Klik lingkaran. Nah, pamiatos disaluyupkeun sareng ukuran si gambarna. Saetos sadayana katutupan, ieu warnana urang saluyupkeun sareng warna kulit si gambarna. Sadayananya. Nah, saetos warnana sami sadayana, urang kelompokkeun atau aya tulisanna kelompokan. Nah, kieu carana. Klik lingkaranna, terus klik gambar plus shift dibarengkeun. Tah janten aya tulisan kelompokan, nembe klik kelompokan. Tah tos kitu klik unggahan video. Tah aya video ieu green screen. Tah ieu tiasa di-download di YouTube, nembe diunggah ka Canva. Terus saluyupkeun sareng ukuran gambarna. Klik edit video. Terus klik penghapus latar belakang. Terus saluyupkeun sareng gambarna. Tah pamiatos sami sapertos tadi. Klik video, terus gambar, klik gambar plus shift, terus dikelompokkan sami gitu. Klik gambar plus shift, kelompokkan. Sadayana sapertos kitu. Kepadas mun digeserkeun gambarna, videona henteu misah supaya ngahiji. Terus gambarna dikopinya, terus dipaste ka dieu ka background anu mimiti. Terus ukuranna disaluyupkeun sareng backgroundna atau sareng kahoyongna sakumaha. Upami atos, klik elemen, terus tulis bubble chat di grafis. Terus dipilih bentukna bade anu kumaha wae. Diklik, terus disaluyupkeun ukuran sareng posisina. Klik teks, klik isi, terus ditulis naon wae anu bakal mungkin dicarioskeun dina animasina. Saetos kitu, ukuran, jenis font diubah.
numutkeun selera sewang-sewang. Teras disimpan di tengah bubble chat. Terus klik animasikan, pilih mesin tik, lajeng kanggo ngisi audiona, klik unggahan, terus klik merekam diri Anda. Satos kitu, klik anu video atau gambar video eta supados teu aya gambaran. Terus di klik record. Sampurasun. Kumaha damang? Klik selesai. Terus klik keluar dan simpan. Audio anu tadi di record bakal muncul otomatis di halaman. Kanggo ngadamel halaman salajengna, klik tanda titik tilu, terus duplikat halaman atau tambah halaman, terus wangsul deui ka halaman anu background-na hideung. Terus dipilih gambarna bade anu mana. Di copy, terus di paste di halaman kedua. Lajeng si gambarna disaluyukeun deui sareng ukuran anu sateu acana. Hapus gambar anu mimiti, digentos ku gambar anu kadua. Posisina disamikeun sareng gambar anu mimitinya. Satos kitu, tulisanna digentos ku kalimah anu bade didugikeun salajengna. Terus direkam deui. Anu terakhir, urang simpen si rekaman tadi di lapisan pangtukangna supados teu katingal. Klik titik tilu, terus lapisan, klik mundur paling belakang. Tuh janten teu katingal. Pamiatos sadayana tinggal diunduh. Atos rengse. Tah kitu carana teh. Gampil kan? Hatur nuhun kanu atos ngaregepkeun ieu video, mugia aya manfaatna. Tong hilap di like, comment, subscribe, share. Hatur nuhun.